Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rosa amat mau hutang Rosa. Berarti kabehan mau hutang gitu ya. Allah kali. Acere itu pulang mau hutang. Salam anu katilu daun salam di Kancana ka Bandung. Jawab salam anu katilu moga-moga ieu awewe ulah dicanung. Sahabatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi benar enggak? Nyaros ulah dicanung nata. Geus tilu bae lah. Loba ge nih kadi teh daun salam bae. Geus penting daun salam bae ya. Calon jati ka. Ayo eta. Daun salam ge kata MUI ya kokola. Bae kana maka jam 12 di parat kokola ditu. Guys tilu bae geus kaciri area mah. Terus kabar di kokola hiji hayang cukup sugi. Kadua hayang ulah dicanungkeun sakitu doang. Heh bener tak? Nya tehnya. Dasar bina ya. Raratan ya. Ayo. Kita nih kan lagi pagi jengkola lagi sesuatu aja. Waduh. Pasti lupa tadi orang salah lagi. Nanti mau pertemuan tarik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'ina lam bisani ila yaumidin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alakum shu'uban lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Qala Allah ta'ala aidan bismillahirrahmanirrahim wa takum minkum ummatun yaduna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man akrama mauludan kuntu safyan lahu yaumal qiyamah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khairal umur awsatuha wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, saparantosna urang sadaya syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Dibarengan ku shalawat sinarang salam, mugia shalawat sinarang salam ieu dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana nyatana Kangjeng Nabi Muhammad. Nyatana Kangjeng Nabi Muhammad. Nyatana Kangjeng Nabi Muhammad. Kalau udah saya kalau tekati dia. Nan kusim hal kodok itu. Aneh kalau ini dia. Gimana pengawasan kaum ibu pemarah sekolah? Gimana? Sekolah. Pertama-tama si Mabdi ngahaturkeun rebu-rebu nuhun. Laksa ketik kabingahan terutami ka pengatur acara anu parantos masen waktos kasih Madi anu kusih Madi dihormati oge teu kakantun mahaturkeun nuhun ka Bapak Camat, Bapak Sekmat, Bapak Lurah katus saomonganna anu kusih Madi dihormati oge teu kakantun mahaturkeun ka Sakhona al Mukarramun
anu hadir dina ieu tempat Saiful Hajat moal disebut satu persatuna, tapi si Madi melurangan segi masalah penghormatan saya napartoskeun kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala anu si Madi dihormati mugia Allah Subhanahu wa taala ditamih-tamih kamulana amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teh kakantun ngahaturkeun nuhun ka Bapak Lurah RT RW Hansip PPD anu parantos nampak hadir di tempat lingkungan anu mulia Allah Subhanahu wa taala ieu anu kesim abdi dihormati mugia Allah Subhanahu wa taala ditamih-tamih kamuliana amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teh kakantun ngahaturkeun ka tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda sareng pemudina anu nampak hadir di tempat lingkungan anu mulia Allah Subhanahu wa taala ieu sami-sami anu kusim abdi dihormati. Para hadirin hadirat rahimakumullah, sim abdi teu sangka-sangka sareng terduga-duga di pasanoktos ku pengatur acara nan margina salarasna sim abdi masih sepi tina zat pengerti oge seperti zat pangbisa ngan ku ayana di pasanoktos ku pengatur acara. Alhamdulillah sim abdi tiasa anak senganet dipainun pare hadirin sadayana, tapi hadirin sadayana sanes nimulkeun pangerti nemongeun pangabisa ngan ku ayana urang parantos ditugaskeun ku Allah langsung ka Kangjeng Nabi mah diwartosan ku kapulung ka ditu ka Ciwangun cenah ka haji eta muludan ditu hayang ka haji deui cenah bareto pengajian ditu dinu kapulung. Oh siap cek ulah kapulung asal ka arah bae bener kan ya kapulung ka nya arah ka heh kapulung jeung saya ikin ngaran ikin teh atau lain ngajang ka hayang nyanung aya ka pamajikan sieun aya karung teu sieun teu ka hati coba eta kaikeun teu aya kok boleh pelur deh anu ieu eta kaikeun aya dewe aduh eta kapulung heeh cenah ka haji wayahna cenahnya masyarakat kula hayang ayakeun mulu dan tap hayang kaji siap cek kula kapulung bener kedua kalian kapulung sebenarnya siap kan kaji cenah meuli ongkosan lolos teh kula mah teu ongkosan anu penting kula mah tampar bet 5 meter kitu salaon tampar dia sampaian aya belah dituna cuk kula ke bos adi siapa tukang kan cerita ke bawah wae aduh tuh kayak masyarakat ini kok kumpul mas samarai ki ae ayah aduh paling daging setahun sekali paling daging nanya setahun sekali dia menang hutang ini cari balai kakak warga ayah baik mereka mencang aja mencang gak aku lagi bingung ketua MUI kuari sebenarnya mah yang anak salapan bener tak kaiking aku bisa terpercaya ngabejan kan itu ayo kado kalian ayo terpercaya karena haji judi anak jalan-jalan baletik cina anak salapan gitu bisa terpercaya itu ayo jalan tuh gitu bisa terpercaya kayaknya bila aku yang jalan baletik anak salapan salapan kula sebenarnya kan ketua MUI kula mah ari nyata sasara muludan kieu kula geus menang barapaun ieu he kitu betul mata gitu pamajikan kula mah ngan kaki sawal keke kamari haji bae haji 18 tahun kula 16 tahun lebih pamajikan kula oh nyalin tuh keur sabar ka mah darot bae kuru ya balik itu deh kamulutnya atau kemarin menang bakakak 5 dongdang hiji geus barang sekolah menang dongdang tadi kieu nyari tak dongdang nih kula dong kula menang dongdang kula hiji dongdang 5 bakakakna duka ti kamu ya mah berapa ya enak cena kaji hayang negeri hayang negeri enak hayang swasta enak goreng dak mengarang kali kula kapasak pak kalau kira-kira boleh kan nuga digawe sok dibere dahar pasena sok
sok daerah aja lagi udah kayak lain orang dia padahal kalau lain borong lain tak sering ada dasar di kurang apa atau lain doi kak lain doi kak lain doi aneh kurang hal udah santri atohon oke anu kadia atohon nya bakal harnya nu itu atohon teu ngaji gitu dah atas selain maot anu mah santri maot anu sekolah sok mah mana mun aya maot dari mana bae santri maot kak sebenarnya mah ulah ge sok imaman itunya ya halal jamaah kaifata sadun adal naik di dunia khair cair cesan santri santri pegawai teh selalu pakai gitu doang dari balik ke balik datang ke balik dibuka 5.000 lain paeh itu 5.000 batal kepentingan paeh menang hutang baru santri mah gitu lah aneh pulang batal gimana ngahutang kamu kalau paeh itu izin ada 5.000 ada dagang santri ada yang namanya ada itu paeh udah iya mau orang kalau mau teh iya siap orang mah gimana badi ke jam 8 orang segera beres kenyang nggak sih ngaus naik di bawah orang jangan lupa ya udah kenyang tak udah lalu tengah udah acan jadi sih tinggal satu trim ber kalau sok sering ya kalau memang sering gitu biasa baik gitu ya lah jamaah kaifata sadana dalam videonya khair cair aduh santri ya dibagi sholat tadi ya datang ke balai buka 20.000 dan karena apa cair jadi santri bagian 20.000 ada santri kita doang lah santri menyaan kayak jangan tegar ke santri hadirin hadirat rahimakumullah kama satarasna para wargi sadayana dina masalah yang secara ayeuna yang secara mauludana ulah negara lain masalah negaranya tadi kadu inah bae di Cigelis bae di umal negara muludan kangjeng Nabi mah ieu memperingati nyata kelahiran kangjeng Nabi mah di umal negara naon soalna segi masalah yang secara di umal negara diayakeun pacamat ngayakeun lobongan pacamat koramil ngayakeun ngolong kapaka koramil terus padang sek ngayakeun masyarakat sareng ngayakeun kaum ibu ngayakeun di mana ge ngayakeun yang secara nyata muludan itu doang sana dipanggil teu aya iwati kiai mah kitu mana teh bingung kiai kurang ikwari ulah sok balanya ka pasar harga kol mahal terus rokok kori naik mahal iya deh mahal kori harga kiai kita mahal kak kori ayam mahal pak kak deket jauh Surabaya oh aku senang deket ngapati ngandara 1.000 ini jauhnya tak 2 juta Inggris kabari awalnya kukulah iya mereka nama kabari kukulah jena urang semangat ke haji judi bela gitu nanti pada lama malah cukup kak 5 juta di Bogor 7 juta kemarin kita 8 juta kak di Cianjur 14 juta kak itu doang oh cina terus lain lah mimitian iya jadi dia mimitian cina mulu dan ini lah can pernah ya cina icik ke ketua MBG kakak iya gitu terus orang manggil di Ciwangun bela cukup kutanya 3 juta 2 juta 1 juta rizki makin aja sebenarnya mah ayah nyata 5 perkara gitu nyata ayah nyata hasilnya tina takta ayah tina ceplak ayah tina sempak
Aya tina lupa Kak. Bener. Hasil rezeki mah anu kahiji teh kakak ngahasilkeun ieu jeung itu marah-marah pamajikan paribasa elit hagap teu aya maka eta aya tukang balkan nya balkan kan mobil hasil capek nya pemikiran pamajikan mus pun bagur pamajikan buka abreng carewe aduh aing menang tadi paedo hari kita menang tadi paedo ikan juga doang lah nah tina kakak hasilnya tina kakak Kak ayah anu tina ceplak ya seperti kula lah kan dia lahnya pokoknya hepe di mana kan kulanya nomor kamu pokoknya mah kamu teh ceplak kok baik Kak gitu tina ceplak aku dia ceplak mereka ukuran saja geus kado aku diberangkan kalau ada di ketua secara iyalah penerusan secara iyalahnya geus di talian Kiai Haji Judi lingaranan lama pakai kecarulan lain aku hari mah lain deh dak ketua MUI iya cawan saya nanti dulu ini bola bareng di hulu kakak puasa ini ayo tempat camat beri ulah cina itu beri sini ayo camat lagi secara apa sepat asal baik kau burung talian deh tina ceplak ayat tina lupa ayat tina sempak terus tina sempak terus lah let's mau izin gak menjangan aja ayat kata saja jalan tina nyata sempak kan mau baca kami pulang kali segitu pada izin gak menjangan aja menunda dia mah atuh aneh pula mah atuh kamari teh aneh menasa bulan sudah bangun aneh pula pamanjing kamu salah kieu teh segala digoreng santai deui loba teh hati pula pintar rek ieu aneh pula mah yang rezeki ya tinggal sembak lain tinggal ceplak kiai ketua MUI lain masalah dina hajat bae keur kamari bae jadi itu timur kanu kula karinya dari sekeluarga Abah Haji pokoknya kula bengal cenah deui naon ieu wayahna kula nyonkeun doana terus daker kula cai nyanak cai kula dia kan cek kula indung kon dibuka aku kula 250 atuh lah kanu ketika ada ayah deh kita tadinya berangkat pula ke semenang 100 kita doang kata yang cetaknya tadi yang sempak ayah tidak lupa kaya Kak ada haji rezeki ayah tidak lupa kaya lain kalau keberadaan dan bohong lagi membawa terus tadi ya enak ngaji mana cari kalau lancang nyaritakan doang pulang lain tukangan bola lain ayah ini supir ayah eta selama nonton jasa ada bukan dulu pakai kalau mah juga kita ini siapa gitu eta supir atau bukan supir eta gitu doang lah eta pokoknya magas lamun teh dilupa moal eta nang kula sok sering nyenak mobil kula kayak mana eta kula sok sidahan ini suku kula sok muntek ini kan lagu suka kula mencana kaji kalau ngalaku gitu cina atuh dah aing ge bobohongan amun bener ka kula sok sabelah kalau gitu teh kita kula menulawong berpeluang-peluangnya Abah Haji kula bedaskeun eta tipna lamun teu ada bener isin kula yang sekolah isin aya wae ta kita doang kula eta doang ngaji mancang nanti itu lah kula kita doang
Oh, aneh ulah ini dia orang dia sekarang tanah di bawah pengajian kaum ibu baik secara ini jangan tidak selubak tadinya lupa doang tukang lupa kata kak lain masalah tadi tehnya nagarong lain karena supir pengen supir nanti ke hati kukula supir kayak bulan puasa anak kula menuturkan kula tiburi eta supir peluk deui becak kana sukro oh cek oleh supir aneh kula mah eta kula pokona teh rancana ini bersama kabang buku kula kieu eta tiba-tiba rancana ini kula peluk deui eta aku teh oh jadi bulan puasa tapi aneh kula mah aneh kula mah aya supir dia aya aya supir aneh kula mah supir dia nyalainnya aduh aneh kurang mantap terus sekali ya aji mancan ya ini can aji mancan ya kita doang setengah 12 atau lain ya kan setengah 12 sekolah nanya ini dia lalu kakak seperti teteh mulikeun ka masyarakat misalnya mulikeun ngolek tandur teu ngabangun gitu setengah 12 sok ditaheureun kan Abah Haji lamun setengah 12 sok ditaheureun setengah 12 kan aneh kurang setengah 12 padat nah sok biasana nah misalnya kakodir orangnya ya setengah 12 tak ayah kakodir TSW teteh gantung kakodir sinareun heula iya lah gitu doang ya setengah 12 siapa ya terus kan kalau mesin kujuri sebenarnya mah ya mahal kujuri gua kan gak apa isi kujuri dong pula sebenarnya kalau masya Allah ada ngaji kayak kalau dinten minggu dia tak kaum ibu di kaum sawah di pasar di tengah ngaji kaum ibu ukuran yang kaum ibu ukuran magahan itu setiap Jumat kula jagi sok eta awewe nyata sok di pengahan kula aya 170 lebih dari pokona mah awe rata-rata kiai kula maca kitab awe tama awe bagi tilu sapar ngobrol bae sapar ini sapar ngunan anak bae aneh kula mah duka awe dia henteu gitu duka aneh kula jadi itu manehna kita doang kaum ibu mah pokoknya malam tahun bapak apa yang di 30 ya 40 sasar kau bapak mah mus baik kau bapak mah meneratana kau bapak mah lain mereka kayak ngadon ini pula mah ayo gitu atau pula anak punya rokok gitunya suka ngasan cina rokok kiai macana barokah coba barokah digeser oh pula kalau dia kalau teman kompokan tugas kiai mah di panggung di majelis taklim eta tugas kiai lamun kiai misalnya kita ngaji dititah yang secara nyata ke masyarakat gagabah jaga kiai lamun kaya alasan cager bager tengah laksana pengajian gegabah jaga sanajan kiai mengaji atau 10 kali sanajan kiai udah ngegede lamun kita ngaji pedah yang secara tadi ongkosan gegabah jaga dia kiamat bakal dicekek disiksa ku Allah subhanahu wa ta'ala sanajan kiai aduh daknya kok baik gitu doang ya kula nurisi manisiun kula si dialogkeun ka bahasa itu lain ieu haji cenah makana dipanggil ku aing teu kadieu doang teu diongkosan doang eta kula dusin sen teu diongkosan jadi gitu doang geus eta tugas kiai mah di panggung tah lamun tugasnya pacamat sakacamatan tah mangga bae eta aya pacamatnya aya pasekmat eta pasekmat gagabah eta
lamun hiji bae laksanakan salat Jumat, hiji teu laksanakan nyaeta segi masalah laksanakan 5 waktu gagabah lain masyarakat kacamata nu cekek jaga di zaman kiamat. Aya kacamata aya. Cek kacamata geus tugaskeun ka Palura da. Aya Palura aya. Pokona masa lurahan lurahan di ngaranna. Lurahan Kamanjaya. Oh, pokoknya saya. Lamun hiji kita laksanakan salat Jumat, hiji kita laksanakan niatan salat 5 waktu. Lain masalah masyarakat jaga di yaumul kiamat. Nuhna gagabah nuhna disiksa kita. Aya nuhna ya. Cek Palura geus bebas kula ka air kakak. Air kana ya. Palura kula mah. Cek Palura kula geus tugaskeun ka RK. Air kana ya. Mata RK gagabah nu aya. Lamun teu nita ka masyarakatna ngaji pokona mah. Dengan laksanakan salat Jumat sahiji, dengan laksanakan salat 5 waktu, lain masalah masyarakat anu disiksa. RK gagabah eta. Air RK ya. Weh cek RK terus beres kula mah ditah moal pengajian di KRT. Air RK ya. Pokoknya RT kagak RT. Pokoknya di dalam RT hiji bega masyarakat nah pada RT nya saya RT misalnya tengah laksanakan sholat Jumat tengah laksanakan nyata sholat 5 waktu lain masyarakat nah RT gagabah ya katakan kulo imas ulun androyati lain masalah yang masyarakat nah RT gagabah jaga di kiamat aya RT aya aduh dah kayu ada liar RT lah karunya legit me RT ditangkeun aing raskin nu dipedo RT masih di tanah RT salakina adung pemilikanna cerewet pasea RT ditangkeun Solo kangres RT aya RT aya di dia Palura aya mah di Palura kudu makan sekali ke saudara atau gaji leutik 150 sabulan dihutang ku Palura awet teh dibayar aku ya ada Palura aya nya mantakna di Palura yang kan RT kurang kangres saudara mah oh yang kangres tapi coba yang apa bila menupas saya diharikan ke RT atau kamari ya ayah tahu kamari kah ayah ke bawah 2 ternyata dia kanangna nyangkan kan RT nyuruh tentu setengah 2 kudu cangker gerak kan eta cal wayahna RT an kuda nyata wayahna perhatian nyata pemuda nyata kebo kulit gaya tina kanangna nyerek lebaran atau baturnya RT karena kurungnya nyenak cai si banget terus ini nyenak rokok eta nulit kebo karnadon rokok ka RT aduh udah kangres nah RT ya oke RT manyan kalau kangres ka RT ayo di RT nya tapi kiai ya kumos kurang tadinya ngeukeun contoh heula dan heula kurang RT atau dasar sahutangnan kaji dengan saeutik dihutang ku lurah tapi nama sekoran ku kege auzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim sakit banget lah contohnya entah mua mereka 10 juta kan satu mama bukan bismillah 10 juta kan aneh pulang nu gaji betul gaji 500 maka dulu ya anu lah 500 kali 1 juta atau tuh kiai 1 juta saya 1 juta jadi ya berarti 3 juta udah tapi tukang bubur kan bedunya atau apa sama kaki dulu
bapak ngan sholat tohor gimana hari tukang bubur ayah nggak batur di mati asak sapotong itu sapotong ini sahabat kan disang-sangkan ngatah di nalutur pengatung bubur dan rame tukang bubur lapar deh angin undawan batur di mati ngan sholat tohor awah asal di mana orang tukang bubur sekolah banyak kalau enggak tapi nung aja gitunya oh kalau guys lebih pokoknya beda atau pas serak-serak kah nyaan itu tukang bubur batuk tam lagi cara gue batuk cara mah gak batuk tam gak atau coba kiai atau karena dak lah deh aja lanjut salah ratanya sprint lah kiai mah atau lainnya mau kurang-kurang atau puara atau orang dia ada kurang dia kan haji wayah yang ngalah tuh oh dia atau para yang dia mau cicing bare pakai kaki kurang atau kurang ini mah aja tahun kedua kok aneh kurang awak kau dia jadi kurang ada sekolah apa aja kumaha ya inum ayah aku kabeh mulai nonton dulu kakula pasti kabehnya sebentar kita doang tadi balik minum nama balik ya pamajikan aku lah madi mati alok toko jangan lihat tuh lah dia inum pasti mau mulai nonton dulu kakula pasti dulu iya bingung soalnya rapi ya dan kota yang kita di ayam ya pasti kuat sebenarnya aku lagi nih kau baik banget aneh banget tidak aneh kalau orang dia sekali guys ya kalau lagi nomor enaknya enak ya kiai mahnya aku cang kuku mah karus kristalian seperti tinggal muka di bawah aja mau di mana sore aneh kalau bah terus ini ya kelahiran kaget mencari-cari tak kencan tapi di jam 12 kok iya atau lain kak kalau bisa begini dong kemana tadi datang bubur aneh kata bubur insya Allah hadirin sadayana segi masalah yang secara nyata akan mauludan insya Allah cekan jadi man akroma mauludan untuk sampai yaumul kiamah lamun urang ngamuliakeun ka kanjeng Nabi seperti kieu ngalahirkeun beda ari walimah segi masalah walimah adat kebiasaan seperti umatna urang mana diantara khol Syekh Abdul Qadir khol Abah Kolot khol terus kadito ai yen kanjeng Nabi mah nyata setiap yen kanjeng Nabi mah setiap yen sasamulun adat kebiasaan urang mamulun kadang-kadang Rabiul Awal muludan enah bae insyaallah hadirin sadayana lamun etekan urang niat urang ngamuliakeun ka kanjeng Nabi insyaallah jaga yaumul kiamah sanajan pajerit dosana gede ieu jeung ituna insyaallah engke jaga yaumul kiamah bakal diturunkan ku nyata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaratna sakedik lamun urang nyanak dongdang lamun urang nyanak hancengan lamun urang nyanak ieu jeung itu pakaian teu pantas ulah dialogkeun cicing suka awas saya tahu lah syarat ulah sok dihalokkeun encana dia magaweuna eta bakul sentuh gorengna kalah dua ka masih jalna ulah cicing merepeh pan ayahnya di kami ada dong aya udah tipenya ke kamari maka yang ada iya macam doang beunang jeung toko lain we he ulah pan aya nu kitu ka ulah nu penting insyaallah etekan urang yang segi masalah ngorbankeun harta tenaga pikiran jeung sajabina
insya Allah rek ngayakeun nyata secara seperti kieu insya Allah jaga di yaumul kiamat bakal ditulungan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan masyarakat di dieu nyata jaga di yaumul kiamat ditulungan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasupkeun ka surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi tos dibaca akhlak nyata sacara aya akhlak ka Allah, aya akhlak ka Rasulullah, aya akhlak apa pada. Mana di antara akhlak ka Allah? Contohna hadirin sadayana, lamun akhlak ka Allah mah jarang jelema seperti patuh ka perintah Allah, tapi nyata muhdunya gara-gara cek palurah misalna nyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyata masyarakat payahna nyata jam 8 nyata ka balai desa. Insya Allah hasil nanggeun basam-basam nang kitu. Nanggeun anu ngambil duit. Eta lah. Lamun diumumkeun ku masyarakat misal ku malurah jam 8 kudu aya di balai desa. Nu geus jam 6 geus sae ka balai desa. Bener jam 7 geus rame di balai desa aya di balai desa rame kadunya banyak lah aneh pula. Tapi urang gimana ge misalnya aya jadi akhlak Allah mah nyata kadang-kadang bagus keneh akhlak kadunya Kak atunya secara nyana ditambah heula jam 8 geus jam 6 geus aya jam 7 puguhna. Tapi di masyarakat Kak kadang-kadangnya misalnya ieu contohna trong doori ya gitunya. Allahu Akbar Allahu Akbar. Ayo nanya yang ternyata ya Kak Allah di mana ini nggak ada neta kacantanya itu doang. Allah nggak ada neta kaum komat eta nada butong terong eta nada buduk eta Allah anu neangkeun itu jarang. Terus gitu dari misalnya padang itu ayat gitu dari tong-torona nyara tong letika Allahu Akbar Allahu Akbar. Ayo nanya ditanya Allah di mana orang saya pada nanya tadi itunya jarang. Terus nyata nanya ke kiai gitu kumaha eta jauh malah nyata segi masalah umal adan ieu umal adan nanyakeun dek teu berjamaah kumaha cenah eta kula masyarakat. Oh angke mangaja dali burung kitu deui dari padugareunya kitu deui trong tadi harus geus ngajak eureung deui saya pikir dur. Allahu Akbar Allahu Akbar. Terus kan itu kapan cenah teh nu nyangkeun bae Kiai oke itu na budugna kudu kumaha lamun hayang nu nyam mana ya kumaha Kiai sanaya eta ke ulah eta na budugna kitu kudu kumaha oke bagi kieu nya ya prong gitu terus kayak kok eta alat di terus di masjid kena sapeker gitu nya nah sapeker gitu iya nah atau biasa ngalamu gitu terus kan itu mana kayak tinggal lagu itu nyanyinya ya nyanyi biasa nah belum itu kata yang serius
Nah geus nyata di mana yang secara eta lamun masyarakat kedaek nyata na bobrugna kitu doang dangdutan kitu nya doang dangdutan biasa ari wayang mana wayang kitu pangsikirna terus kitu ge jangan adak doa ada lagu wayang mana wayang lah gitu atau masyarakat eor mereka nu tanu diteangkeun nu ieu geuning teh dia di masjid geuna gruun we aya 40 na dia kan gawean dia mana kayak dia gebega mah teh wati dorong lain kana wayang mana lamun bedug ge dia nongkon dalam bedug jeta jepongan bae gebega mah dia mah oh hei geblek mana dia jeung aing dia mati di tiada di aing di bareto nyata ada tara kumpul dalam nyamperkeun ka aing aing aja mah teh geus gabeun bedugna nyata aing kitulah kita biasa geblek dia jeung aing oh nya atuh mun kitu aing masih dan jual aing kudu kitu kan nya tahun di dia di mana ieu masyarakat aya na bedugna kitu teh nya kana ngalampu beunge ngan nyamperkeun masyarakat itu doang terus ya hadirin hadirat rahimakumullah tadi tugas RT dan tugas kiai bedanya insyaallah hikmah da nyata pangaosan mah seperti kieu ieu ge insyaallah hadirin sadayana lamun RT kan urang di segi masalah yang sacara halaksakeun guru ilmu insyaallah nah soalna cek Kang Jarabi manita kelatan ilman gufirul qadayahwa sarta tarang alengka geus dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sadayana sanajan baheula tukang bobok tukang talak tukang belut tali androk duka tali androk batur duka tali androk pamajikan anu mesti tinggal geus anu encan ulah dedeyeun insyaallah dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal dihampura mah beres lah beres ya ngaji mah encan eta kitu ya mata kawe mah eta lagi jadi akalna hiji jadi akalna awe mah akalna hiji ari kahayangna cenah ge Allah nurunkeun juz segi masalah yang secara kahayang ari nyata nafsuna ari nafsuna awe mah nya sadayana ku Allah diturunkeun 10 nyata salapan pikeun awe we hiji pikeun lalaki emang lamun akalna nyata akal mah nyata hiji diturunkeun ka awewe nyata salapan ku pamageut kitu kati kumantak awewe mah sanajan teh hayang isin ka isin eta hayang loba ka hayang ukapnya sesentuhan ulangan ka kok mah ieu malam Jumat gila ari teh mah ayai isin gitu kita doang itu doang hanya isi nah, jadi nafsuna segi masalah yang secara kahayang mah awe mah loba salapan nya ari nyata ala laki mah seutik ari akalna ari awe mah nyata akalna hiji nyata pamangkat mah salapan kitu nu mantap segi masalah ieu dengan itu ge ari akal mah eleh upamaget lagi sok ayahnya segi masalah kabogohna ternyata lempang kasih sisir jabar jandir batan dina ieu serep dapat kalapa dunia tiada lagi iwalti yang secara ini yang tercinta ya kesayang saya tapi kangkuat ngacul deh tak coba bae diotakan tuh yo dunia kabeh kubikan yo tengah hati kulamanya tuh ayah gitu kan kabeh sisir jeung pamajieun kabogohna dirayu ku pamajieun ku kabogohna eta milik dapat ngakat ku bogoh ku tidak atoh dipikir bae diotakan ku otaknya iya deh dunya tuh mah teu kabagian di mana mon teu kabehan padayan gitu kan nya aya
Hadirin hadirat rahimakumullah, aksaka masatrasna para wargi sadayana segi masalah yang sacara nyata dan insyaallah urang ieu insyaallah menang pangampura ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kang salajengna yen sacara nyata Kangjeng Nabi tadi tos dicaritakeun nyata Kangjeng Nabi nyata saterusna nyata dilahirkeun Kangjeng Nabi tadi tos dicaritakeun di Mekah yen secara pesenen saterusna nyata Kangjeng Nabi yang secara nyata Siti nyata Aminah nyata waktu harita nyata nganung kene menang 3 bulan Kangjeng Nabi maot nyata segi masalah Aminah eta Siti Aminahnya rangga penrangga pan kangres eta kan lah mantap kakak eta nu jalma nurun bisa nata ka pamajikan kula makangres ka pamajikan nya anu mantakna harenya eta pan ka pamajikan maka komo nyauh ka pantes komo bisa bulan 2 bulan bisa 8 bulan ka masyaallah eta pamajikan urang sebenarnya mah rek lempang ka pasar ka pantes ka kebon ka pantes kadang-kadang salakina ngagalacang bae dalam menurun maka masyaallah kalau makangres kadang-kadang ngigir ka kencau banget ka tuh puguna nangkung nya tengah nangkara ku bapana kalau makangresnya teh kula malam pamajikan reunah ka nya kula besok deui sapa berarti dia ka nu kahanap deui karena deui sok mantak nu ade ka eta pamajikan ka kudu dibuahkeun sabenerna mah nya sabenerna mah iya pamajikan sageser lah masyaallah ka geus sok ngabungakeun ka pamajikan sok 3 bulan sakali 3 bulan sakali sok teh aya salah kita teh aya teh eta kana teh menang 3 bulan misalnya cenah ka Citeureup ka nya teh Alfamart Indomaret sok teh aya salah kita teh aya nu mana ka teh aya nu mana ka teh ini pemajikan utangnya teh 3 bulan sabalin sok dibalikin ka kudu namanya eta mah ngeuridit kalah dipacarekan ku salaki salaki teh di dia abi nabi na kudu mana numantak ngade ka eta ka pamajikan sabenerna bulan ieu ditanya pesarekeun corak engke bulan ieu nyata ka tongkol bulan ieu nyata tanggiri bulan ieu nyata segi masalahnya ditanya pamajikan ini sok ini sok pamajikan sok ditanya gitu ini sok hello la ilaha illallah hello di bani kurang ieu mah katarong pegerta kokak kantor deh ayo mah tangres kakudan kan ade pamajikan kakom bari jeung anu maka kudu dibungahkeun masyaallah ieu mah hayang ka pamajikan Allah beunang hutang balikeun henteu iya aneh kula mah aya salah kita dah ini mangpong keur ieu kula maka sebenarnya mah aya hayangnya atuh kakudan maka eta pamajikan dikontrol kang biasa jadi tadi kang sebenarnya mah atuh coba sungguh geus jarinya subuh nyari terus nyanyi sono masakan sangu nya nercai pokoknya gesen sadabina sasara sasaku nya sesana ngada yang bung anak nyata nu hiji ngisi bae nu kadua nyata meriang aing nya andri po ka dari papanya kan teh kula teh hayang jadi nikah hayang coba salah diraka salah kan dah jeung pamajikannya jeung pamajikan dar calik ke pasar ke serak minum gak kieu atuh salakina kan ngarokok coba pamajikan iso eta ka Indomaret kitu pernah asup gitu ngarang awas cengarang cek anu cengarang ka la ilaha illallah bungakeun kata pamajikan masyaallah kula mah kangres beneran mah
iya madasar bikan angka ribu kak dari isu keneh lembah ka sawahnya taman secara macul tuh pamajikan angka ribu kan punya anak ngeletik tuh ayo nyabakul sangu anjing nuturkeun tilu deui ayo angka ribu nya tuh balik di sawah geura ge aya baralak awewe sok di kanarnya anyere terusnya aya nu garing dikelek ribuh wes bener garing di kamar geus mantah di lawan ka eta pamajikan nyaan we anak kudu pangbumakeun bae kula maka tuh eta sok kakak sok mantah hampura ka pamajikan sok teh sok mantah hampura kata teh sok sok sakali sakali mah oh bisa eta aya bae nya kitu bilih teh aya pan sok aya kadang-kadang kasatan sabalen pamajikan kerdahan di dapur serap aja pamajikan dahar bae kesra salam oh teteh tapi amat nuhun buku punten mutmainah ya hayang naros ieu ya anjeun ku Kangjeng Nabi geus dicap nya bakalan suka surga bisa teu ngobrol oh adi moal tiasa adi mah kudunya tadi jinan ku salaki gitu nu bener mutmainah henteu ieu mah engal bae euy deui dar deui eta pamajikan kakak lamun aya sahabat sok ngobrol gitu kak teh ya ti tengah geder eta kadangnya eta mah euy deui gitu nya aburung kayak insyaallah nyata enjing deui engke kadinya datang nyata enjing deui engke adi eko wartos ka suami abdi insyaallah teteh enjing di kadieu adi nyuhkeun izin gancang carita gancang anu nyaritakeun terus nyata enjing keneh kaditu titik terakhir nyata putrana yang ngiring dar katu sareng putrana dongkap kaditu assalamualaikum waalaikumsalam mutmainah iya teteh dongkap ieu mohon ieu anjeun sok eta sacara kamari nyata rek naros nyata segi masalah yang anjeun geus dicap bakal asup ka surga nyata pagawean anjeun kumaha teh moal tiasa ngobrol sareng teteh soalna teteh ieu nyatanya anak putra kamari ge diizinan abdi ngan ukur 2 mata teteh 2 mata abdi 2 mata ieu mah tetehnya anak putra wayahna teteh mah euy deui bae dar teh bae euy lamun teteh eta kitu kumaha eta jengkel cenah dar teh bae euy gancang carita gancang anu nyaritakeun yen sacara nyata mutmainah eta Siti Fatimah eta euy di berangkat enjing keneh dur di ka itu assalamualaikum waalaikumsalam oh tapi amat teteh mohon eta keur ngosrek bae nyaraan di dapur cenah ge nya tah santosna kitu nyata mutmainah ieu nyontohan insyaallah kabagusan nempel tumiba ngan sok salah kaprah ane kula mah eta ka anak ibu-ibu mah kadang-kadang misalnya eta anaknya eta karek dilahirkeun geus meunang 3 bulan 4 bulan kadang-kadangnya tuh nya tadi karena sama kehujanan itu kalah digusur bahana oh ditorek aya kitu eta aya kula aya nya aya kula teh ka hati oh tinggal ieu malam Jumat aya malam Jumat cir nyawa maca kulo 3 kali dak bacakeun apa kolot yang nyaba oh bacakeun kulo 3 kali oh datang Jumat aya dewe kataper we kan hibar oh nanya sebut gadung sebut gadung teh sebut tiris ieu sebut gadung teh tewak budak tewak dibawa sebuntut mun marinski dia kade deui mun penyakit kabur dia seratkeun aneh pulang eta ketua MUI misalnya bakal teteh di beunam jumur nah misal nyapa deh bang kan mau Rizky jangan kadir pintor wah dia sakit kita sebut gaduh dia dia Rizky itu hati kenapa eta kalau kalian mau begitu banyak lah kurang main pak sok aja dijain udah kaya anak coplok huntuna menang 8 tahun coplok di huntuna no anak nenek kalau urutan itu saat kencana kanak-kanak